Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dadan Nasuha. Saya adalah guru bahasa Sunda di SMP Putra Nirmala Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dalam kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dengan materi sesindiran kelas 8. Selamat menyaksikan. Wilujeng enjing sadayana Wilujeng Pak, kumaha damang pangestu Pak. urang tepang deui nya dina pangajaran bahasa Sunda di lowongan kahiji nya dina pertemuan kahiji. Kumaha sarehat sadayana? Sehat Pak. Sehatnya. Sehat, Pak. Mohon. Aya teu acan lebat? Ayah, Pak. Saha ya Mima? Febrian. Febrian ka mana Febrian? Febrian izin, Pak, termasuk ke kelas. Oh izin, mohon sawiosnya. Tak barudak kanggo pertemuan ayeuna ngarah urang tiasa langkung lancar. Urang kawitan heula ku doa sasarengannya. Mangga Bapak nyukeun bantosanana ka Elin kangge mimpin doa. Mangga Lin. Bapak Guru jeung rencangan sebelum kita mulai belajar bahasa Sunda, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami berkumpul kembali di Zoom hari ini. Kami akan memulai pelajaran bahasa Sunda di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua. Kami selalu sehat, berkati juga Pak Dadang yang akan mengajar kami, supaya Pak Dadang sehat terus dan teman-teman kami yang tidak masuk, agar kami semua selalu sehat. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hatur nuhun Elin, ya mudah-mudahan lawan Pak Dino diduhikeun, anu didoakeunnya tiasa dilancarkeun nya kangge pembelajaran ayeuna teu aya halangan, harungan, teu aya gangguan internetna gitu nya, mudah-mudahan sadayana stabil nya. Teu aya anu error, teu aya anu sinyalna luplepan gitu nya, sadayana tiasa lancar. Tah barudak saat acan urang awitan pangajaran sangkan langkung sumanget deui biasa ya. Bapak aya hiji game ya, ngarah langkung konsentrasi biar lebih semangat lagi biasa ya. Ada satu permainan sapertos kieu. Hidup sadaya angkat tanganna 2 ka luhur nya, teras tapi hidup kedah konsentrasi ya. Nyata ngalakukeun naon anu ku Bapak diucapkeun ya, melakukan apa yang Bapak ucapkan ya, seperti itu. Awas ini ngelatih konsentrasi ya. Oke, tangan ka luhur teras Bapak nyebatkeun gancang atau laun gitu nya. Nanti kalian pegang salah satu yang Bapak anggota badan ya yang Bapak ucapkan. Siapnya? Oke, urang kawitan. Tanganna ka luhur sadayana. Oke, tanganna ka luhur sadayana, urang gerakkeun lalaunan. Laun, laun, gancang, 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 pegang, rampa, rampa, mata. Iya, masih aya nu salah tuh, mata. Ya. Barudak ayeuna masih emot teu upami pertemuan minggu kamari urang diajar naon? Kawih Pak. Kawih Pak. Pinter, Joshua kawi, Elin kawi. Kawi teh naon, Bet? Nyanyian Pak, nyanyian. Pinternya nyanyian. Ayo masih ingat kamari orang diajar kawi teh jadi ajar nyanyi naon? Bubui Bulan, Es Lilin, Bui Bulan, Es Lilin, lolosnya. Tokecang. Tokecang. Seurnya masih banyak umpan sanesnanya. Tah kanggo pertemuan ayeuna urang bade diajar materi anu enggal. Nyata
materi ngeunaan sisindiran. Nah, anu pernah ngadangu naon aya sisindiran? Baru denger sisindiran. Pantun, Pak. Pantun pinter, anu nyebat pantunnya. Nah, sama upami kamari hidup merhatikan dina kawih anu kamari orang diajar di lebatna aya pantun atau napi sisindiranna. Siga dina kawih bubuy bulan. Bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Terus unggal bulan abdi teang. Unggal poe oge HD. Nah, jadi antara nyambung ya, antara HD poe teang gitunya seperti gitu. Jantan aya kesinambunganana. Nah, atuh orang tinggal we kanggo tujuan pangajar dinten ayeuna nya. Urang tinggal heula. Bapak izin share screen. Tos muncul teh acan. Tos, Pak. Pak. Tos munculnya. Nah, diajar sisindiran, urang tingali tujuan pangajaran anak. Tah, kompetensi dasarna nyata nu kahiji memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur, teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisindiran. Nya, ieu kanggo kompetensi dasarna. Teras tujuan pengajaran anak anu kahiji memahami pengertian sisindiran dengan benar, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk sisindiran dengan tepat. Nu katilu, mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks sisindiran dengan benar. Ya, nah bet orang kedah diajar sisindiran. Kenapa kita harus belajar sisindiran? Salah sahijina nyaeta orang tiasa ngamumule atau napi ngalestarikeun hiji kebudayaannya. Margi lebetna hiji kebudayaan Sunda nya. Nah, langkung jelas deui cobi orang tiasa ningali kanggo contoh sisindiranan. Dahar lemper melina di Mang Hasan. Ari geus baper, malah ditinggal tanpa alasan. Cing cangkeling pais lele di Surawungan. Cing neng cicing urang cium lalaunan. Daun erih, daun gedang. Beteng perih, hayang madang. Ayam munding di baledog bata. Mendingan uing daripada si eta. Aya ucing maling dengdeng, cicing tong gandeng. Gedang lain sembarang gedang, gedang disimpen di imah pasir. Begang lain sembarang begang, kajen begang loba nu naksir. Buah ceri, buah apel. Ih, sorry, gak level. Nuang ketan di Rancamanyar, buang mantan neang nu anyar. Tong dipiceun mantan mah jang urang. Siap. Naik kareta ka Cikapayang, ngandek meuli papan catur. Ukur si eta nu dipikahayang, hanjakal geus dikawin batur. Buah ceri, buah apel, isori, to level. Gaya pisannya. Anu kaopat, tata pangacakeun ta. Halo Tata. Tata jelas suara Bapak. Jigana nujut. Oh, Tata halo Tata. Sok pangacakeun ta. Buah ceri, buah apel, isori, tau level. Anu salajengna. Anu kadua. Gadang lain sembarang pak gedang, gedang disimpan di Cipasir, begadang lain sembarang begang, kajeun begang loba nu naksir. Iya, sans begadang ya, begang. Ya Bapak lepat ketiknya begang. Nah,
Dinu opat contoh sisindiran iya. Nah, ini orang tadinya kan tadi tos ningali sababaraha contoh anu aya dina video YouTube-nya. Tah, saur hidup kira-kira jadi dina pantun teh aya naon wae sih? Atau napi dina sisindiran teh aya naon wae? Ayo raise hand. Biasa. Ada Kembali. ada yang sama, Pak. Itu yang baris pertama sama baris ketiga itu sama. Terus baris kedua sama keempat itu sama. Sama naonna? Belakangnya Belakang. misalnya tadi begang gitu loh, begang. Mohon ya Lima, perhatikan ya. Nu sanesna yang lainnya. Tadi sabada atau saatos tinggal sisindiran di video YouTube. Kira-kira sisindiran teh naon sih? Guys, Obed, Feren, atau Matthew sok mangga. Omongan anu dibalibirkan, Pak. Omongan anu dibalibirkan eta teh naon maksudna teh? Kata-katanya dilebih-lebihkan, Pak. Dilebih-lebihkan. Itu poin utama. Ya. Anu sanesna. Yang lainnya ayo. Obed, tiasa dina ciri-cirina, tiasa dina kekecapanana. Ada cangkang sama isinya, Pak. Tah, tingali tadi saur Elin teh nya. Aya hayam kate. Hayam kate ti Cianjur, sia-sia PDKT kabogoh direbut batur. Tadi saur Elin katanya teh Pak, aya nu sami, ada yang sama. Naonna? Coba tingali. Matthew, apa yang sama? Naon anu samina Matthew? Matt? Huruf vokalnya, Pak. Huruf vokalnya pinter. Nu mana Vincent yang sama teh? Yang huruf vokal yang E sama U. Nah, berarti baris kahiji atau baris pertama sama dengan Baris pertama sama baris ketiga, baris kedua sama baris keempat. pintarnya tuh ada yang samanya ternyata di dalam sindiran tuh baris kahiji sama dengan baris katilu, baris kedua sami jeung baris kaopat nya. Nah, terus lamun urang tinggal deui. Cobi tah. Baris kahiji nah di warna Bapak warna beureum ngahajanya, baris kahiji baris kedua ngahaja di warna beureum margi ieu teh lebat kana anu tadi disebutkeun ku Obed. Tah, lebat kana cangkang atau napi sampiran. Terus baris katilu jeung kaopat disebutna eusi atau isi ya gitu. Nah, kangge cangkang mah nu namina cangkang ya atau kemasan berarti bebas beri naon oge. Nu penting mah nyambung gitu nya, nu penting mah nyambung. Yang lainnya anu sanesna, guys, kira-kira naon deui, guys? Anu biasa dipedar. Suku katanya. Suku kata pinter, suku kata baris kahiji sabaraha, guys? Ayah, hayam, kate. 8. 8. Barang buktikan ya, laras atau napi benten. Tuh laras. Baris pada lisan kahiji yang kedua aya 8. Tadi saur kesnya atau dihitung ya. Aya, hayam, kate 8 laras. Berarti satu baitnya atau satu padana ada berapa baris? Aya sabaraha baris? 2, Pak. 2-nya. Tuh. Pak, kok tadi mah aya 2, ini aya 4. Nah, jadi sok sanajan nantinya orang tinggali dina ciri-ciri sisindiran umumna 4 tapi ternyata aya oge anu 2 baris. Nah, naon disebutna 2 baris teh? Saminya pami pola nama cangkang sareng eusi. Nya cangkang eusi pola di mana kelasan dia kan salah pun sadayanya gedang A, madang A, apel E, level E oge sami nya 86. Tah, anu kieu mah disabatna teh sisindiran karmina. Ya. Jadi kalau misalnya hanya 2 baris, baris kahiji cangkang, baris kedua eusi disebutnya karmina gitu. Kayak orang tingali wangeuna sisindiran atau pengertian sisindiran. Hoyong pangmacakeun ku Matthew cobi pangmacakeun Matt.
Wangenan sesindiran. Sesindiran teh asalna tina kecap sindir, anu ngandung arti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun. Henteu tokmol luyu jeung eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran. Teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Hatur nuhun. Tah, ieu tadi anu dicarioskeun ku Adrian teh gitu nya. Omongan anu dibalibirkeun. Jadi maksudna teh henteu langsung gitu nya. Tidak secara langsung. Misalnya menyebutkan, ih kelasnya mani kotor, tapi tidak langsung seperti itu. Misalnya teh, ih kelasnya mani seueur pisan sampah. Sama aja kan maksudnya Maya. Nu tadi mah langsung, ih kayaknya kok kelas 8A mah misalnya teh mani kotor, itu langsung. Tapi kalau misalnya mau Ella ngomong kieu misalnya teh, ih guys, kok kelas nanti mani seueur pisan sampah gitu nya. Jadi dua kalimat tapi sama inti nama gitu, tapi anu hiji mah langsung, anu kadua mah henteu langsung. Intinya sapertos kitu. Lajeng tah struktur sisindiran atau ciri-ciri sisindiran. Nu kahiji diwangun ke 4 baris. Tadinya contohnya ningali dina contoh aya 4 baris. Nu kadua baca Selin. Elin belum, Pak. Oh iya Elin. Elin baca Lin. Struktur sisindiran. Hiji diwangun ke 4 baris, 2 sapadan diwangun ke 8 sampai 12 enggang. Terus nu katilu Nu katilu baris hiji jeung 2 disebutna cangkang, baris 3 jeung 4 disebutna esi. anu kaopat Pola 5 atanapi sajak ABAB. nuhunnya. Tah upami ningali dina contoh atanapi dina contoh sisindiran nu tadinya, Kak geuningan aya nu 2, leres. Tapi dina umumna mah nya kangge struktur sisindiran atanapi ciri sindiran teh umumna mah diwangun atau dibentuk oleh 4 baris nya. Aya nu 2 baris oge eta disebutna tadi karmina nya. Tah wangun sisindiran ena orang tingali bentuk sisindiran berdasarkan jenis sisindiran berdasarkan bentuknya ya. Anu kahiji cobi pangmacakeun tama nomor hiji mah. Rarakitan disebut rarakitan peda kecap awal dina padalisan. Padalisan cangkang dipake deui dina padalisan isi. Turnuhun. Anu kadua cobi pangmacakeun Obed. Baca Bed. Paparikan teh asalna tina kecap parik atawa parek anu ngandung arti deukeut. Anu katilu Kes, baca Kes. Wawangsalan anu dijieun wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi. Hatur nuhun nya. Tah janten ieu 3 contoh atanapi 3 jenis sisindiran berdasarkan bentuknya. Aya rarakitan, aya paparikan, aya wawangsalan. Ada 3 ya gitu. Nah, rarakitan kumaha Pak? Rarakitan mah biasana aya kecap anu sarua atau ada kata-kata yang sama di awalnya teh nya. Lamun anu kadua mah paparikan tina kecap parik atau parak. Jadi ada kata yang dekat. Jadi henteu sami tapi dekat gitu nya. Anu katilu mah ieu sami. Anu katilu mah diwangunna mung ku 2 padalisan. Tapi leuwih kana tebak-tebakan. Eta ngeunaan sisindiran. Sate acan kana LKPD aya nu ditaroskeun. Aya pertanyaan. Kumaha Lin? Nu tadi teh aya 2 yang buah ceri buah apa gitu kan. Enggak level gitu. Nah, itu termasuk ke dalam sisindiran yang mana ya Pak dari ketiga tadi? Nah, tadi di awal harus dijelaskan ya, salos nama. Upami dina contoh, dina struktur memang ciri-cirina sisindiran teh dibangun oleh 4 baris. Ya Lin, tapi aya salah sahiji contoh atau napi jenis sisindiran yang memang hanya terdiri dari 2 baris.
disebutnya dengan Carmina. Jadi kalau Carmina mah jenis tersendiri, Lin, hanya 2 baris gitu ya. Tetap polanya ada cangkang, ada isi gitu. Tapi namina teh mung 2 baris. Beda sarang wawangsalan. Wawangsalan ge sami 2 baris. Tapi 2 baris eta teh siga tebak-tebakan gitu. Nya sapertos kitu. Nah, ayeuna urang lebet karena LKPD. LKPD-na sapertos kieu. Tah, nya. Ieu ku tos bisa dina GCR-nya. Kita coba ditinggali dina GCR. Teras ku hidup barang kelompok tiasa dikerjakeun. Ya. Ayeuna ku Bapa dibagi kelompok heula. Nah, biasanya lebat karena ruang masing-masingnya, maka kayak tiap kelompok tiasa diskusi kanggo pengerjaan LKPD. Nah, urang damal 3 kelompok wae. Tos aya teh acan? Atau saya Pak, notifikasi BCR. Ya. Sok, kanton join ya. Tos aya teh acan? Tah, ieu kelompok hiji, aya Vincent, aya Adrian, aya Josuin, aya Selin, aya Tata. Nah, jantan kan didinya aya 5 contoh sisindiran nyatanya. Selin, nah ke mangga dianalisis sisindiran A misalnya itu lebet ke mana gitu, nah rarakitan, paparikan atau wawangsalan. Terus kayak dianalisis misalnya teh jumlah suku katana sabaraha, pola di mana kumaha. Artosnya? Artos, Pak. Oke, siap. Sok diskusikan dari Bapak, ngecek ke kelompok nusanesnanya. Iya, Pak. Oke, Pak. Halo Pak. Pak masih off mic, Pak. Yohanes, Obed. Jadi tadi kan Bapak terus ngasih di GCR-nya. Jadi aya 5 soal. 5 soal eta ketentukan sama Matthew sama Rerencangan sama Kezia. Lebet ke mana? Nah, lebet rarakitan, paparikan atau wawangsalan. Terus analisis ya. Berapa suku katanya, terus Ailin oke. Terus pola di mana kumaha, mana yang termasuk cangkang, mana termasuk isi. Itunya. Cukup 10 menit? Cukupnya? Bapak, ini lagi buat di laptopnya Obed. Cuma di laptopnya Obed teh tuh bisa share screen terus jumpa. Jadi Elin screenshot gitu yang hasil dari laptopnya. Oh, nyata nana. Jadi nanti Elin akan share screen tapi berupa foto gitu, nggak apa-apa kan Pak? Mangga. So. Ya nanti Elin kirim di GCR ya Pak? Ya, semangatnya. Udah kelihatan kan Pak? Iya, sok. Nah, iya. Jadi tadi teh pakai laptopnya Obed bikinnya, cuma nggak bisa nge-share screen Pak. Jadi ya gini. Mohon sok. Iya. Pertama teh sisindiranna aya manuk dina pager, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter kudu kita ka sekolah. Jenis sisindiranna paparikan. Analisis sisindiranna jumlah barisna aya 4, baris 1 jeung 2 disebutna cangkang, baris 3 jeung 4 disebutna eusi. Jumlah suku kata tiap baris aya 8, jeung pola rimana AB. Mohon teras nusanesna. Anu kadua.
kelompokna Josuin. Itu Pak. Ini ya. Josuin Tadi- anu macakeun ya. Ya Pak. Jelas tuh. Jelas Pak. Si sindirannya sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Mohon. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Jenis sindiranna rarakitan. Rarakitan. Terus Analisisnya jumlah barisnya aya 4. Baris 1 sama 2 cangkang, baris 3 sama 4 disebutna isi. Jumlah suku kata tiap baris aya 8, polarimana AB-AB. oke, hatur nuhun. Geuning palalinternya pasti asa nganalisis oge gitu. Nah, janten tina tadi LKPD urang tiasa nyedekeun atawa nyimpulkeun. Janten sisindiran teh tadi teh naon? Pantun. Pantun ya, di bahasa Indonesia pantun leres gitu nya. Jadi omongan anu teu dibalibirkeun, nya omongan anu dibalibirkeun yang tidak langsung gitu nya. Terus jenis sisindiran aya sabaraha? Aya 3 Pak. Tilu. Tilu nu kahiji, Rarakitan, nu kadua paparikan, jeung nu katiga wawangsal. Polarimanya AB-AB. terus Matthew ciri-cirina deui. Dibangun ku 4 baris. Oke, Ella, Aya cangkang jeung asi. Amel, Baris 1 sama 2 ada 8. Yang ketiga sama keempatnya ada 8 juga. ya. Nah, gitunya kangge sisindiran tos palinter tos hararae. Barudak di akhir Bapak gaduh evaluasi ya kangge nguji sejauh mana kemampuan kalian dina sisindiran. Ku Bapak ditulis dina chatnya kangge link kuisnya. Oke, sakedap ku Bapak di kopikeun heula. Tos aya mangga dicobian. Aya Pak ya. Sok. Nah, pas aya, ayo cobi. Tos genep urang. Ayo enggal nu teu acan. Urang kawitan ya. Siap. Nah, Punya saya lagi loading, Pak. ya tenan naon, sok diantosan. Wah, gitu. Eli langsung ke hiji. Orang tinggal klasemen. Kahiji aya Adrian, kedua aya Ella, katilu ada Elin ya. Wah, luar biasa. Mantap sadayana ge nya. Nuhun. Tuh, tos sarai geningnya langsung dina pengetahuan oge luar biasa. Hampir sadayana 100 gitu. Tah barudak ku margi waktosna tos sabade CF janten orang nutup poe kanggo pertemuan ayeuna. Hatur nuhun kana parhatosanana urang tepang di Minggu Payun nya dina pengajaran bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui wilujeng enjing sampurasun dadah sadayana sehat sadayana nya. Wilujeng enjing Pak. Hatur nuhun, Pak. Sampai ketemu minggu depan Pak.